Pandang-pandang adik dari seberang. Mang. Bade ka mana, Mang? Naon? Bade ka mana? Ek mantog lek balik sepeting gak imah bisi tangan pemajikan uing. Mang, iya. Naon? Kan kieu. Sorangan teh boga kabogo. Randa anak ibu. Tapi gulis. Sorangan teh bogo. Bogo pisan. Cek mang kumaha tah. Maksudna kumaha? Sorangan teh boga kabogo ieu. Geus bobogohan, geus 3 bulan. Randa anak hiji manehna teh. Cek mang teh kumaha. Ini bogo mah bogohan, ek kawin tuluy. Nah, kamu dari betul teuing. Ai sarua barogo mah. Hah? Tah dikawin? Tuh kawin. Aisyah mah. Kan sorangan teh boga pamajikan urang teh, Mang. Ih, Aisyah emang ini tah dikawin. Kumaha pamajikan sorangan mun apaleun? Ke pamajikan minta cerai. Aisyah mah ganu tak rumah tangga urang, naon maksudna mang kieu heula? naon maksudna kumaha pan di dinya nu datang ka dieu. Jonjolan nanya anu kitu. Mere saran gitu kieu ku aing sabere saran kalau nyalakeun ka aing. Nah, berarti tah dikawin atuh. Coba muku sorangan dikawin eta randa anak hiji teh. Pamajikan urang ke ceurik. Minta dicerai. Kumaha nasibna anak urang ieu? Atuh kolot